motor euy. Cilaka ieu mah euy. Hirup euy. Anjing jeleuweung dieu. Mah tuh. Aduh, busina euy. Telepon si Iman sugan pisan euy. Dan belah si Iman tukang ngomean beko sugan bisa ngomean motor lah. Halo Man, di mana euy? Tulungan ya motor orang mogok di leuweung. Oh, sok atuh buat daguan ka dieu. Sok. Celakanya. Terbukut udah. Kunaon dicek? Man yo, bantuan euy, sigara busina euy. Enggak pengerikan kan? Cek lah. Bukan bisa. Siap. Dari starter nih, diurung. Ya perlu diganti. Ganti. Busina, Gila euy. Bisa mana ya? Heh, ya. Maaf itu ya matan. Mogok bi, aduh, ayo kumaha ya euy motor. Iya. Geuning pan disepak sih. Giliding lagi. Ya, Cek. Naon ieu? Minta diganti geus ketinggalan zaman. Minta diganti tuh ke mamah maneh jeung ka bapak. Sawah ngupluk ngaplak kitu. Sok, minta diganti. Gas, moal hade ieu. Gitu terlihat. Motor butut. Kaluaran zaman baheula. Astaga, cucu deui. Bingung emang gimana? Urus tinggal timbelah. Terbutut udah nya. Aing bingung lah. Bingung aing lah bisa. Tinggal motor butut udah bae cucu. Alhamdulillah, ya sawah sakedeung deui rek beukah ye. Bil belah dinya eta ngorena bersihan nya. Tanu ieu deui. Sok sing bersih sekalian. Alhamdulillah nu garawe aya kabeh ye. Sakedeung deui beukah pare alhamdulillah ya Allah, ieu geus alus. Sing bersih ngorena. Tanu jalan nu ieu. Naon deui ieu? Mujeunna deui. Keur ngontrol pare tang srek bareukah. Ti mana maneh? Biasa, tas shopping. Nu kieu patut shopping. Sudah sok lepat geningan. Kumaha? Tuh, tulungan motor si Cecep mogok. Kunaon mogok? Atuh nu kari pare maneh hayu di rumah tuh, nu di rumah mah barudak. Wah, ya teh, mahal, beli duit tuh sih. Kurang ajar ku teh. Ngaledek budak teh. Barudak kamarana ya yuk. Ayo batur. Duit di bab proyek diajakan di foto bingung ayo. Ya. Oi, Kunan maneh ngalamun be. kunaon naon? Ya, gerangan awewe zaman ayeuna mah ari jomblo saterusna mah teu umum menyekan jomblo saterus maneh. Ari cucu deui. Ibu RT ka mana? Dinding warung ditinggalkeun nya. Kumaha tuh? Gabah. Di Magaduh kembang. Meni bunga be, hayang bunga tikat minggu. Ini ngali Dari bapak nama satu Cilacap 2,5 juta ieu teh. Bangga be bukan nama. Resep be ya kembang. dina acara naon ya ibu ibu manise. Ih, di mana bae? Di Bu RT. Kemana bae ya? Nyampan boleh. Asih. Cobian beli. Lumayan be teh ke panen. Saari Bunga. Di mana eta nih saya gitu? Oleh di bapana di mana leuheung teuing. Hadiah ulang tahun meureun nya menang. Harum wae ya. Habis Bu RT boleh habis. Bunga dong, 2,5 juta. Sok hayangan teh. Iya 2,5 juta ya. Wah, ageun. Ya aya boleh deh ya. Kemana? Iya, di jalan gitu. Kumaha deui Bunga abi. Bunga abi kudu kumaha ieu? Ya ontog ke mah ka rumahna. Harga Mahal eta. Bunga kumaha abi ieu? Yo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo naon cucu deui? Ningalian baju deh. Asli ka juga, ada meser. Baju. Cucu perlu naon ya? Ada Abi meser. ningalian we. Ieu sabaraha ya? Tinggal keke lagi mau buka lah. Ningalian we pedah. Tah, iya. Di sini olahraga ya, tah jeung senam. Iya, bisa aya jeung budak tah nu ieu tah, belah dia tah.
Saya tah. Sok pilih kurang mas kan nu atasan aya di atas nu daster naon. Kira-kira butuh naon Bu Cucu? Ah mau ala pada gawe materi nyebat ningalian hungkul. Hari jamaah itu ningalian ngumpul kumaha aturanna di. Ampun, ya dagang hari keur apes. Ya Allah. Duitan menang, aya bae jamaah model kitu. Untung ieu juga di PSBB ese. Tete duit untung budak dijadi piknin. Pantes jeung goreng patutna eta jamaah cucu deui didengkeunna. Nah, atuh jamaah kitu sih ya. Cucu deui Kembang. Capek ampun, cering ke sawah. Kembang. Kunaon deh ya, kunaon sih? Cucu. Stop. Kembang manehna aku si cucu. Dulu teh budak geus dieu ti sawah, geus ngaledek ayeuna di bawah kembang. Bawah. Gue teh terang nemeng di sandakna eta. Kembang si cucu. Bang kawaran teh si cucu teh. Si cucu. Ka mana budak ieu? Astagfirullahaladzim. Kali mah kudu dibere pelajaran teh. Aduh, guys. Tuman eta. Gaya dia turis hidup. Astagfirullahaladzim. Teu ningali kana pangawakan geus teotes ya teh. Kembang mah urang cuan Kembang teh mamah mana dibawa ke si cucu? Udah cucu ke orang ngecep. Si cucu ampun teuing eta budak. Kumaha? Motor butut nih putanya. Mogok nih. Heeh. Teh jangan motor teh dia. Guys, meuli ladang pare tuh jeung ladang kalapa. Wah, ke si cucu geus. Mau dibere tanda tangan mun aya pangabutus ya. Sok ampun. Ye naon di dinya maneh? Aya naon ieu Rarang? Ari maneh ya si cucu. Apa? Cucu ngin masalah deui. Nah. Kembang 2,5 juta dibawa Ye cucu deui. Boleh deh itu. Boleh tah ka Bu RT nganjukan geus sabaraha bulan teu dibayar-bayar. Urang ge tadi di ece. Kunaon deui maneh di ece di si cucu? Paedah naon? Heh? Jomblo. Memang jomblo manehnya. Are maneh mah pantes dinya jomblo. Sudah teu payu-payu atuh. Kenyataan eta mah kenyataan. Kabeungetan maneh mah jomblo teh dinya. Aya benerna. Gawe we hayu di urang, kasbon ai apel teu payu maneh teh. Geus ayeuna mah kieu ye. Tuman si cucunya. Urang gawean, urang kerjain. Keun ambil kapok. Ye nya carana ka dieu nya maneh ye ka dieu. Ayo. Ye. Ayo. Tuman, urang warah saja mah kitu teh. Urang warah. Tuman teuing. pusing ya. Dagang keur sepi kieu. Diledek budak kamari teh ku si cucu. Pantes jeung goreng patutnya eta jama kana ngalek jama kurang ajar eta budak. Mangtonkeun naon ya? Pak RW cenah ieu ka mana ieu rombongan? Pugurek ngerjain si cucu ieu tadi. Kembang pamajikan dibawa tuh. Kan Pak RW. Kumaha eta deui? Tadi sakieu keur pusingna keur lieur ieu teh batuk sih sebanyak lagi. Panggil dong ngacak ngungkul di sana cucu deui. Pantes jeung goreng patutna. Ayo, uang kerjain. Dia antep motor di dia. Milu we pokona urang kerjain. Tuman. Siap. Hayu, milu hayu. Hayu milu hayu. Tunda motor mah tunda. Tunda anak aing mah. Loh. Tuman cucu. Tuman teh budak. Tempo lah situasinya. Bisa aya kali si cucuna. Tempo ini kan. Antep. Ayah. Sok ayah. Siap. Numput. Beak ieu. Ampun. Duit. Aja mah Pasti gitu kan kolor ya. Keanginan kita dulu. Ini angin. Angin keanginan. Bagaimana ya kira-kira tadi?